belakang mah. Penting kolot mah pusti-pusti ulah soto di Gusti Allah mangan hiji Sri Allah rasa Rasulullah. Nah, bisa atur coba kita bahasa yang rabutan. Sri tunggal ning Allah, Sri hiji tunggal hiji, Sri tunggal ning Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kaula manusia sarwa jeung anjeun. Jadi intina teu kenging nyuhunkeun ka anjeunna. Nyuhunkeun mah kedah ka Allah lamun aya kahayang. Dan anjeunna sanggup rek nulung, anu nulung. Nulung mah seperti apa? Bah yang ka keramat diantar teh kan dulu. Gitu betul. Ya. Tercan jadi Islam disebut lang-lang buana. Julukan terakhir Kanjeng Sunan Rahmat Suci. Ngalan awal Raden Sagara Kian Santa. Ya. Eta tak kene. Cuman setiap dia meten-meten lagi. Komodo na film, komodo na YouTube, no pabeli kade, ya YouTube versina, ayo ditambah-tambah terus, aduh dah, ada suka ulang, Itu asli peminat apa? ada suka ulang, ini, dana film kayak gini kan, ayo erotik, dileletik abus Islam padahal abad Islamnya satu sekali kunjung saya dinari. Metalo jadi Islam kena letik mah kami Raden Wala Sungsang disebut Pakawan Agung jadi Islam sekarang Kangjeng Dimas Dewi Rara Santang alias Saripah Mudayu karena kita tekan ibunya Kangjeng Saripah itu loh asli kita mga guru Islam Raden Kian Santang makara ya namun teh anak saya dinari lupa tersaning Allah ya bro gelut nyebut hidup dan itu bisa nih saya apa orang Pajajaran mengakui junjunan abah itu nah bang ngomongin lakbatan tapi abahnya di Islam mana hula Tapi yang cerita napa Raden Kian Santang ieu nya nyampe ka ngejar-ngejar bapak nanya nyampe ka nah eta kan atas kesalahpahaman sedengkeun ibu nate anu disebut Subang Larang kan mas santren nate di Sekuro ulama terbesar dari Camba teu gagabah seorang syekh ngawinkeun sementara yang ke Prabu can Islam panjunkeun we mas kawin jajar saketi nya ka Arab dayana cenah jarang sedengkeun anak jajar saketi teh kedah asbe jajar saketi teh tidinya ge tos lebat Islam Raden Kian Santang can aya waras ngujang kitu aja Tapi sejarah cerita kitunya diminta-minta pan eta bahkan siluman kurang sedengkeun eta kokolot urang buhuna urang teh kan orang Sunda lamun orang Jawa Majapahit urang orang Sunda daek teu daek kudu diakui eta sesepuh urang mana sesepuh urang teman kalau luhur urang lamun orang Jawa Majapahit urang mah orang Sunda kita Pajajaran masak bahasa teh kajawen jang jawokan bahasa Jawa kajawen itu bahasa Sunda bahasa Jawa lafaz Quran disebut kajawen balik bahasa nih jokai Islam kajawen nah, jang jawokan asli bahasa Jawa Sunda buhun bahasa orang kolot Sunda wiwitan bahasa orang kene dena itu Sunda wiwitan disebutnya agama coba eta ai Sunda teh urang wiwitan teh pertama
pangheula-heulana Sunda bibitan gitu. Bahasana kasar. Lamun Sunda buhun bahasana lemes. Lamun kajawen tilu bahasa. Lamun jang jawokan bahasa Jawa. Lamun Sunda disebut